Sampurasun. Jemur awak moyang sakedak, tapi manfaatna panjang. Urang cobian deui kebiasaan nu salamiah ieu moyang wae. Alhamdulillah, urang sadayana dinten ayeuna tiasa moyan kembali. Cuaca mendukung, cuaca cerah, cuaca hangat. Urang moyan deui seperti biasa dina wanci anu matuh, wanci hangat moyan. Nyata antawis ti jam 8 dugi ke jam 10. Tapi omat ulah dugikeun ka kamalinaan. Waktosna cekap 10 dugi ke 15 menit. Insya Allah badan orang sehat, tulang orang kuat, peredaran darah lancar, pikiran tenang, wilujeng aktivitas sadayana sing dilancarkeun dina sagala rutina. Moyang teh nyambung jeung alam, nyambung jeung rasa syukur. Ari panon poe isuk jam 7 lagi ka angin. Lain ngaduikeun alam, tapi oge ngaduikeun imun awak urang. Vitamin D di panon poe mah tulang jadi kuat. Ada leuwih happy jeung urangan stres. Sanes ukur jasmani, kami batin oge leuwih tanteu moyang teh kawas terapi alam. Tanpa ongkos, tanpa alah, tapi kasih dan masalah. Kadang moyang teh bisa dipakai waktu, keneangan diri sorangan cawi kumpul, paling musep kahadean Gusti. Mikiran kehidupan ngarasakeun napas eta waktu sepi tapi pinuh. Ku rasa syukur dunia nu rame bisa eureun sakedeung waktu moyang tekudu jauh-jauh ka wisata. Cukup moyang iburuan sorangan, aya kalana urang hayang kabacaan. Nu sederhana moyang teh hiji diantarana, sampai waktu pikeun awak jeung pikiran menang sina. Seger deui pinu syukur deui, jemur awak moyang sakedak, tapi manfaatna panjang.